Unggal kuring hudang, kuring sok muka jendela kamar supaya udara di ruangan henteu lembab. Saatos eta, abdi mandi. Ngajaga awak bersih penting pisan pikeun nyegah awak teu katepak ku virus. Salian ti eta, bumi oge kedah diberesihkeun. Upami anjeun hayang tuang pake alat makan nyalira ulah make punya orang. Leuwih hade anjeun tuang masakan di bumi daripada meser sabab leuwih aman sareng higienis. Sateu acan tuang ngumbah leungeun heula, ieu anu paling penting. Upami anjeun hayang make hand sanitizer deui, boleh. Saatos tuang leungeun kudu diberesihan deui. Saatos tuang ulah poho nginum cai anu loba. Oh iya, di dieu abdi teu nginum cai biasa, tapi cai anu dicampur sareng sari lemon. Cara bikinna gampang, cuma butuh cai jeung sari lemon. Campurkeun 2 tutup botol sari lemon ka cai. Saatos eta, kocok botolna supaya kacampur. Air lemon punya sababaraha manfaat pikeun tubuhnya eta. Nu kahiji, ngandung pasifatan antibakteri. Kandungan ieu hade pikeun maehan bakteri sareng virus kalayan sifat asamna. Jadi bagus buat mencegah tubuh agar tidak terinfeksi oleh virus. Nu kaduanya eta ningkatkan produksi sel darah putih anu hade pikeun ngajaga kekebalan tubuh. Jadi di dieu abdi ingin nyampaikan sababaraha tips pikeun nyegah virus corona. Kahiji nyaeta sering nyeuseul leungeun, sabab sakitar 98% penyebaran penyakit asalna tina leungeun. Kadua, keun nyentuh area muka. Virus corona tiasa nyerang awakna ngaliwatan area segitiga di muka, sapertos panon, sungut, sareng irung. Nu katilu, hindarkeun jabat leungeun sareng ngarangkul.